Carita Munding Laya di Kusuma. Sok sanaos guru gantangan teh putra munggaran Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran ti istrina nu ngawitan. Namung ari nu janten prameswari nama Ratu Padmawati. Nyati prameswari Padmawati Prabu Siliwangi gaduh putra mahkota anu resmi. Dinamian Pangeran Munding Laya di Kusuma. Tinalika nuju dibobotkeun kene, Munding Laya parantos dijodokeun jagana baris ngadahup ka Dewi Asri, nyaeta putrana Nyi Gambirwangi ti nagara Muara Beres. Ari Prabu Guru Gantangan kagedenakeun dijantenkeun raja di nagara Kutabarang. Malah Pangeran Munding Laya oge ti keur budak dirorok ku Guru Gantangan, diajar ilmu pangaweruh jeung diajar kadugalan. Kumargi Pangeran Munding Laya teh kaagengnakeun nya beuki kasep tur sakti, Guru Gantangan ngaraos salempang. Sok sieun Pangeran Munding Laya engkena ngarebut kakawasaan. Katurug-turug teu panuju lamun Dewi Asri dijodokeun ka Pangeran Munding Laya. Ari kahayang nama kudu kaputrana nyaeta Sunten Jaya salaku dulur rorok Munding Laya. Ku akal muslihatna Guru Gantangan jeung tarekah Sunten Jaya, Pangeran Munding Laya diterebkeun ka leuwih sipatahunan. Sabot kitu Ratu Padmawati ngimpen kenging lalayang salakadomas ti jabaning langit, nyaeta bogana Guryang 7. Ieu impenan didugikeun ka Prabu Siliwangi. Nya antukna Prabu Siliwangi nyaur Pangeran Munding Laya anu harita parantos dibebaskeun tina hukuman Guru Gantangan. Pangeran Munding Laya dipiwarang milarian lalayang salakadomas ku Prabu Siliwangi sakumaha impenan Padmawati. Pangeran Munding Laya nyanggupan terus miang disarengan ku uwana, nyaeta Gelap Nyawang sareng Kidang Pananjung. Sateu acan hiber kajabaning langit, Pangeran Munding Laya sindang heula ka Muara Beres. Sejanepangan Dewi Asri bebene pamepes hatena. Pangeran Munding Laya janji lamun geus hasil ngalaksanakeun tugasna baris ngalamar Dewi Asri nu geulis pupujaning ati siang kalayan wengi. Kalayan hese capek nu teu kacatur, di jabaning langit Pangeran Munding Laya iasa ngarebut lalayang salakadomas. Kalayan perang rongkah sareng yaksa mayuta jongrang kalapitung katut Guryang 7 tea. Sadayana teu mangga pulia eleh wewotan ku kasakten Pangeran Munding Laya. Sabot kitu Sunten Jaya ku Guru Gantangan dipiwarang enggal-enggal ngalamar Dewi Asri. Mempeng Munding Laya keur teu aya. Nanging ku Dewi Asri ditampik, panglamarna teu ditampi sapajodogan, sok sanaos dipaksa oge. Da mungguh Dewi Asri hatena tos nyantel pageuh ka Pangeran Munding Laya di Kusumah tea. Antukna Pangeran Munding Laya di Kusumah mulang ti jabaning langit bari nyangking lalayang salakadomas. Nu saterasna disanggakeun karamana, nyaeta Prabu Siliwangi. Tekung silami ti harita Pangeran Munding Laya di Kusuma nikah ka Dewi Asri. Lajeng diestrenan janten raja di Pajajaran.